Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Tepang deui sareng Dina Dwi Anjani dina program Warta Sunda. Waktos ieu abdi bade ngadugikeun hiji warta terkait waspada musim hujan dina awal tahun 2023. Musim hujan tahun ieu nyaeta tahun 2023 tos dimimitian di awal bulan Januari, oge ku pamarintah dina masing-masing daerahna. Contohna, di daerah Mampang, Jakarta Selatan, tos ngawanti-wanti kaluargana sangkan salawasna waspada dina musim hujan anu tiasa nyebabkeun bencana alam anu teu diduga-duga ku sababaraha. Nyaeta diantarana longsor, banjir, jeung sajabana. Pemerintah Jakarta oge atus mere amanat sakupna warga anu tinggalna di sisi gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih hati-hati tina bahaya longsor jeung banjir anu leuwih ngancam penduduk di daerah sakitar eta. Kusabab datangna musibah teu tiasa didugi-dugi kusabab eta mah rencana Maha Pencipta nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ka tahun pamarintah tos ngalaksanakeun upaya pencegahan musibah banjir jeung longsor dina musim hujan tahun ieu. Sakitu wae warta anu tiasa abdi dugikeun, wilujeng patepang deui tina warta anu lengkap jeung manfaat kacida. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.